serian mangga encing kawitan rek aya batur rek eueuh batur serian mah rek ka mana lah nya tadi sangka nu gelo anyar itulah kelebihan kiai RW maot Kang Haji Dede siap menggantikan RW tapi Kang Haji Dede meninggal ti payun RW moal bisa jadi Kang Haji Dede maka lamun bisa manawar ka Allah mending RW we heula Ibu tapi dah ayo umur mah teu bisa ditawar-tawar leres Ibu kita teh masih kene rindu sosok apa sareng Mah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamerana tak-tak nawe papi hoyong ti payun didinya nyelap seketerana duka dukuh duka pare ngalana di baraseuhan duka tarunuh duka nungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan siap araya nu calikna bari nyanghunyar aya tong dirobah mah cicing naros anu sila aya nu emol nu nyepeng budak nu teu gaduh artos nu keur galau nu keur bingung nu keur susah tapi mohon keur ngaji mah ibu tong ningalikeun ka bingung tong ningalikeun ka susah keur ngaji mah kudu loba sedekah astagfirullahaladzim depan ngareunah hari di handap mah konek jeung ibu teh sok nu nyarepeng HP abdi mah muarek nyarekan da HP ece didoakeun ku abdi mah nu nyepeng HP teh sing aya kuotaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para hayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna teu tamat kabeh melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui siap bade ngajawab bade tarik bade kompak cak sia terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib luar biasa mak ngawaler salam ridho ece ngajawab salam abdi ikhlas sadar teu kapaksa suara ibu-ibu memang beda saya bangga saya bahagia karena di depan saya kebanyakan wanita karena semarak acara dimanapun bagaimanapun keadaan acaranya tetap rame na suasana ku awe abdi teh keur nyoba sebenarnya maca 3 kali maca salam rek kumaha ieu reaksi jamaah ternyata ibu-ibu saya ngajawabna kompak giliran itu nu dikaropeah teuing paraeh teuing hari sama sakali eueuh sorak disebut hirup darehe disebut cengcelengan da udud banyak cengcelengan oyak bari udud makanya ku abdi sebelum dilanjut rek dicek heula suara ibu-ibu jeung bapak-bapak bu aduh neng
goreng masuk rariwe masuk manyun lamun salaki teu boga duit nusuk epes meer babari lewe nusuk punyak anyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah Gusti kamu di aredan kongker ngaji tapi kana neraka alhamdulillah yo ngece ai kana neraka matok alhamdulillah naudzubillahi min tapi insyaallah ibu-ibu yang hadir pada malam ini semua wanita solehah amin ciri narek ditariung sekalian ke pengajian mah dah apa balik ngaji mah tiung teh di alung hareun ararat bayung bu ari istri mun ditiung wae sae awon awon piraku keur dikeramas dititiung tiung lain ciri santri lain ciri istri kiai lain ciri nu pinter ngaji tapi ciri istri berbakti mun istri tara ditiung isukan bakal digantung tiasa bobot lah wajah abdi motong di tokongan wae udah waro bakal dieu geus anu disiep diuk juwanir jeung nantung teu disenal deui mun istri tara ditiung isukan bakal digantung luhureun seuneu hurung itu bendu anu agung. Oh, ibu tiung silakan sekarang tampilan ibu boleh beda datu sarua geuning becer di tiung teh. Gawe dia mah grup ieu mah hidung. Gawe ditu mah aya hejo. Sok paling resep abdi mah ningali setelan awewe hararejo. Tiung hejo, baju hejo, sendal hejo, tas hejo. Lempang teh percis digalonok ngablun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, lah silakan ibu rek seuri-seuri pokona mah ceramah jeung abdi mah ibu ngaos jeung abdi mah bebas lah. Heeh, gitu rek sare he lah. Rek beuntak he. Nu penting orang hirup mah bisa ngajaga 17 rakaat. Nabi Muhammad wafat dititipkeun ku pacara Nabi Muhammad wafat dititipkeun ka sahabat as-salat poin hormat jadi itu dibaturan itu mah edan masalah salim barik mual cinogo ate gitu ini goji-goji teuing boga kamera teh aku bareng-bareng doang si ama sing ka surga jeung kamera-kamerana Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah masa kada teu dak sakahayang mah bela cangkel manehanna ieu aja Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tos fokus tong harewosan wae asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza adzana rabbukum la in
azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Awas mun teu macakeun kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Lain abdi rek maksa tapi bisi hanyakal ke ibu jeung bapak. Bisi ayeuna ku Allah dicabut nyawa malaikat Israil menyebutna. Ibu yakin bakal bagja di akhiratna ketika ibu melepaskan nyawa bari maca kalimah la ilaha illallah. Maut ibu bakal husnul khotimah. Amin. Minggu ka amin da sakaratna diajar. Insyaallah. Yuk neng tim hadroh tepakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Neng vokalna jangan usah ikut abdi ibu-ibu nak ka kuping suratna. Uhun sok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Soning santri sponsor ngaji la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Doharodinul biduhurin nabi akbar, doharodinul biduhurin nabi akbar, ya hananan dalikal fadlu minallah, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Biar kelihatan kita semarak dan kompak ketika abdi nyebat padlu minallah, ibu acungkeun curugna hiji curug ibu tingalikeun sifatan da wahdaniyat di Allah bidat bi sifatil afal daya hak nu wajib di badan hanya Gusti Allah. Mun cek abdi padlu minallah ibu acungkeun sing kaluhur pananganna ulah di dieu ngacung maka luhur. Allah siap? Sok cek kaluhurkeun pananganna sebatkeun Allah. Mun teu diacungkeun berarti bau kalengna. Oh, baca Allah. Neng kula ka ditempakan urang ngecek heula. Dalikal fadlu minallah. Ajib, alas bapak-bapak burut sia mun teu milu nyora. Ih, kapan abdi mihtikal atuh ceu. Da bingung disebut ayeuna bapak teh da ngarehe wae mun nyora mah da meureun kaciri hirup kitu nya. Mantap bapak rek nyora-nyora mun rek maot-maot sekali. Ketika nyebat ieu hanana sadayana lambaikeun tangan, dampakeun ibu tramprakeun ieu pandangan urang, ya hanana goyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Siap? Ya hanana kemenangan. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini menjadi hamba Allah yang menang di hadapan Allah, mulia di payungan Allah. Amin ya robbal alamin. Yuk neng doharodinul muayyad bi duhurin nabi
Nabi Ahmad ya Hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah ya Hanana Pangkosan ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana Allahumma sholli wa sallim wa barik nanti maneh tepakanna sing rada leres diganu kirang vitamin ieu teh Alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina wengi ayeuna abdi tiasa tepang sareng ibu-ibu jeung bapak-bapak urang babakan Kawalu Tasikmalaya. Leres? Oh. Nu hadirna ieu ibu-ibu jeung bapak luar biasa jumlahna leuwih ti 2. Ngan hapunkeun abdi keur ceramah tara biasa menikat eueuh cai-cai acan komamun aya larutan penyegar cap kaki 3. Nu hadir di payunan abdi luar biasa aya para pamudi aya para pemuda aya tokoh masyarakat terkemuka rahayan aparat desa sok bantuan nyora ngan pasti anu calik di bawah tenda yakin aya duda jengrang bahkan si aeta nu kita tadi ngame saha ngaranna mudah-mudahan Cep Wisnu ditampi iman Islamna yakin orang sadayana tujuan masalwa maksana pada ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kerja sadayana nu hadir dina wengi ayeuna sing payu sumungguh Allah taala di dunia urang jana di jalma anu bagja tur takwa di akhirat sadayana sing jara di ahli surga amin kirang kompak amina amin tadi lain ayeuna neng santriah calon ustadah amin aa santri calon kiai amin neng sing husuk ngaji di pasantren hayakal isukan lamun teu bisa ngaji anak ibi santri salamina sabar sanajan ngantri mandi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar narapkeun ilmu ladang diajar leukeun teu aral hate jalembar tuhu patuh kuat sareng sabar kowong koncina bagja kade ulah arek sombong mondok pohokeun nu di imah najan teu dilongok tahfid hirup tara hasud jeung iri dengki sok mawas diri ngaragap diri muru karidoan tidak Gusti nu maha suci areling wur bari teu ngalungkeun 1000 aca dina tengah wangi gugah janari itulah santri Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu makanya ketika ibu punya anak sekarang ada di pesantren Darussalam itu kebanggaan ke ibu buka-budang ibu ke pesantren bikin ka santri tuh Habib Alwi ge jomblo itu teh santri di Jotomat ikatan jomblo-jomblo terhormat kemudian di Jolomut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut nih jadi santri ya pilih calon suami santri lagi ibu gaduh budak awewe bikin ka santri boga minantu santri berkah tunggu ka amin encan boga minantu boge insya Allah teruskeun kakang haji baca boga minantu santri mah gampang mitoha cerewe drukia pemajikan goreng adat adanan tapi abdi mah punten untuk bapak-bapak yang punya istri ketika istri bapak goreng adat ulah di rukiah mual mempan mun aren ge pemajikan goreng adat mah di
diberi rupiah. Iya nu keprok teh cewek matre. Amit-amit. Nah, ada duit gesit, eueuh duit sakit. Aya pulus mamani lulus, eueuh pulus mampus. Aya cicis jeung salaki mani harmonis, eueuh cicis anarkis. Puguh ge, bisa lagi loba duit masa kala ditawarkeun. Bapak arek mumpung beurang. Ini balaga diberi goyang lagi mani goyang gayung. Dijual magelang teh eueuh goyang teh tinggal gayung we mumpul. Mohon maaf eceuk wanita solehah jangan memandang materi untuk suami. Balik ngaji hareupeun salaki kewajiban istri ngaulaan ngalade. Nah, komo lamun balik ngaji ibu hareupeun salaki teh daek ngadang danan diri, ngadangkak. Ngadangkak diri eueuh. Aya nu eta. Ngadang danan diri, ngadangukeun obrolan salaki eceuk. Dari ngadangkak teu paru masalahna ge sieuneun atuh doaseun. Monya balik ngaji eceuk rajo hareupeun salaki kieu. Bedul cek salaki teh bedul itu ya bakal kakek. Allah sholli wa sallim wa barik. Tuh, bawa ke ditu. Sok tah, kamera bujur. Bu. Araya. Taruh meja. Aduh. Makanya Neng bangga saat ini Neng ada di pesantren Darussalam. Kita doakan semoga pesantren langkung barokah. Langkung majeng santrina langkung seueur. Kang Haji pimpinan pondok pesantren saha namina Kang Haji teh? Kang Haji Dede Isa Taufik, semoga panjang usianya. Abdi mah ku Kang Haji Dede mah bangga ngecek butuh ka cida. Kang Haji apa nu dihaulkeun ayeuna sareng Mah Haji tos ngantunkeun alam dunia nu neraskeun di pesantren Darussalam Kang Haji Dede. Mohon. Ketika Kang Haji Dede nanti wafat, apakah siapa yang akan meneruskan? Amin Alwi. Amin. Bun, asgap. Oh, dah, ini sarang ini hilap deui. Oh, da Wisnu mah urang dia. Pak RT di dia sok ini teh aya RT eceuk. Moal biasa Pak RT ngagantian sosok Kang Haji Dede. Oh, tapi Kang Haji Dede RT maut. Kiai itu luar biasa, siap menjadi RT. Itulah kelebihan kiai. RW maut, Kang Haji Dede siap menggantikan RW. Tapi Kang Haji Dede meninggal ti payun RW moal bisa jadi Kang Haji Dede. Maka lamun bisa manawar ka Allah mending RW we heula. Ibu, tapi dah ayo umur mah teu bisa ditawar-tawar. Terus Ibu, kita teh masih kene rindu sosok apa sareng Mah Haji. Kita teh masih membutuhkan sosok apa sareng Mah Haji. Meskipun Kang Haji Dede para putra putri cucunya araya, tapi tidak bisa seperti ayeuna sepenuhnya 100% seperti apa sareng Mah nu tos ngantunkeun alam dunia. Luar biasa ceuk. Tapi aku mah Allah lebih mencintai beliau. Allah lebih sayang Mah sareng apa? Meninggal di payun. Ayeuna Ibu, alumni sadayana para santri utami anak cucu keluarga semuanya mudah-mudahan bisa menggantikan sosok apa. Amin. Apa nu tos ngantunkeun sing husnul khotimah. Amin. Mah sareng apa di alam barza sing ditempatkeun dina taman surga na Allah. Amin. Ibu norek ngaraos sadayana Neng oge tong kena-kena ngora kene geulis kene budak kene belum tentu ayeuna cek Wisnu can karuhan beuting isuk maot di heula. Abdi panori atawa sabalikna abdi nu dipotor ibu nu dipayun. Oh, makana ulah sok ngobohkeun kana maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israil akan
akan tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ibu nu boga mobil Alphard, malaikat Israel moal bisa disogok ku mobil Alphard jeung ku serang. Well. Bukan itu mana engorak atuh. Oh, masih bahasa lebo balik. Jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang minum. Ini adalah satu-satunya air, namanya aqua, air putih, air yang sangat amat murah. Murni kumaha murah. Sliting ari tenda monekat tua, tapi teu beli kopi-kopi aja. Sabapun dan Habib Alwi, ieu teh teteh nu juga nu panyawat soca tunuh abdi teh Bu. Da anu kieu macan nu gering. Macan lamun rek mere cai herang sing puguh ngaran nu gering na saha? Min tiasa. Da eta teh. Ari abdi mainannya soca ieu ibu ieu. Hese we da ningali sini ge ongkong morakena tapi juga nini. Ningali Wisnu ge juga aki-aki. Ieu tong ngalakeun Bu Haji, tong ngalakeun Umi ieu mata. Biasana damang na teh normana kuluak white kopi biasa. Punten ya panitia alumni punten. Sanes ngawartosan ieu mah. Nuhunkeun. Nanti balik sanes nuhunkeun ngabejaan gitu. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Aduh, ayo ribu panitia nareangan kopi. Berkali tubal. Libur mas. Apa semua saja kembali ayah panitia. Ibu teraskan siap? Bagaimana kalau ceramah saya sampai jam 1? Siap ngaji tepikeun ka subuh? Luar biasa. Bawakan saguling acik. Ibu-ibu jemaah di dia ngaji tepikeun ka subuh. Oke, siap. Nah, dia resep kita ibu-ibu resep ngabohong. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, luar biasa abdi diundang ku keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam ngalangkungan Syekh Habib Alwi karesan Alwi teh kantos mondok di pesantren pun Bapak di Tasik di Cineam. Mohon wios teu naroskeun oge nya. Mohon ngan tepikeun kaira teu laku-laku. Kita sama-sama bacakan syukur urang ka Allah. Alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Ibu-ibu nu bali dia mah resep ibu ngan itu tuh nu beh ditu. Jika nu keur bararingeun. Aduh, abdi mah curiga. Curiga aja nama keur mikir eta teh. Isuk rek papani jeung Mang Aang. Sanes Aang Haji, sanes Aang Asep, Aang Suran eta teh.
seserian mana kencing kawitan rek aya batur rek eueuh batur serian mereka mana lah banyak disangka nu gelo anyar Bu teraskeun neng fokus neng mah juga nu loloyo kieu komo yawi sinu Gusti mun mau sabaraha tahun di dieu mondok jalan 17 tahun 7 bulan oh sebentar 17 tahun oh sing bertanya di pesantrennya mau eta kopiah meni lecet kitu geuning batir di mana asli di Lampung oh tapi udah bisa bahasa Sundanya alhamdulillah sepak kalau masih jadi kiai di Lampung atau kawinkeun ke budak ece itu balik di Lampung cicing we di Kawalu sadayana ibu syukurin ka Allah bacakeun alhamdulillah shalawat salam ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakeun shalawat na Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain sadayana salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah idilillah bi akhlil badri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah oh ibu-ibu unggul si tari kami ingin syafaat semangat untuk membaca sholawat Habibillah mau di sisi unggul Salatullah Habibillah lumayan punten 35 sok bapak-bapak sadayana pae kayak di alam barja Gusti semua bapak-bapak sekarang ada di alam barja Bu neng tong wae ditepakan aminan ku sadayana ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah sitiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah putrana mugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun bantuan ayeuna mah tong amin nya dalain doa mun keur ngaji kudu jempe unggul mun keur ngaji kudu jempe entong bari nyook wae komo bari ngadon tibra bisi digonol kelong ternyata aya kopi kudu sholawat heula gitu aja maca sholawat sakali ku Allah bakal dibere 10 rahmat 10 kali maca sholawat dibere ku Allah 100
Gus Rohman. Namanya sekali abdi maca sholawat torojol sagelas kopi. Seketika tunuh cager, socak cager, damang teu aya tunuh. Ngan hapunten panitia, ieu abdi gaduh panyawat nu kadua peurih anem. Biasana ieu sangkut pautna jeung usus abdi nu kirang normal, kirang sehat. Biasana damangna kuyakul biasana. Ieu mah lain modus tapi cek medis. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Meureun deui geura. Ibu, salawe mah 25. Mobil sedan warnana hejo. Awewe zaman ayeuna ngan bisa dan teu bisa ngejo. Dakeun bae mah teu biasa ngejo ge. Dan kewajiban apapun yang pekerjaan wanita itu adalah suami. Oh, jadi istri mah pun tempat teu kudu digawekeun, teu kudu didamelkeun. Pamajikan mah kuduna ge disenangkeun. Setuju? Bukan saya yang berbicara, Nabi nu nyontohan. Nabi mah ibu anggoan kotor dicuci ku nyalira. Nabi mah hoyong tuang masak nyalira. Makanya cicing ibu, ini mah tong ngarerejo bagian salah. Itu makanya nih calon suami itu kudu nu sagala bisa. Nu jujur, nu tanggung jawab, nu gede perhatian. Paling utama carilah calon suami nu gede kanyaan. Astagfirullah. Sapasang neng tunggu kabogohan. Allah tina hadis tina Al-Quran kudu bobogohan. Oh caritana engke pacaran mah setelah nikah indah. Bisa kecewa ari bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur. Oh, hai neng yang baju abu, gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Karena neng kecantikannya yang luar biasa. Tapi mohon maaf cantik neng ayeuna. Dulu neng ayeuna gelis. Isukan mah neng jangan mengharap neng bakal cantik. Moal beda jeung mak nu geus umur 60 tahun. Meot. Balik deui cek lain alus ayeuna teh bahasa salami ka pamajikan teh. Hei mamah nu daster biru. Hidung pesek siga goreng tahu. Ojo akang nu anak tilu. Mun seuri koneng tara nyikat. Ibu. Ibu. Aduh cai luar. Lain kopi. Punya kopi bodas. Iya mah susu. Saya tidak pernah menyusu. Sampai di susu. Oh, ibu susu mau sus yang salaki. Salaki ibu kebluk. Tarik ke masjid berjamaah. Tarik sholat ke masjid jembatur. Nah kayak ku ibu teh sing sering dibere sumangat lain susu. Aku dibere susu makalah ngagini. Lain kalau berjamaah ngaginya ngaganti di lima. Ada semua bener jemur dan kieu. Asli mangali bari geus lah ngaji teh lah. Ada ngacaprak atuh dah. Aku jemur dan kieu. Lain kalau bener abdi ge jeung edan kieu masuk sieun kalau balik ka bawah ge. Udah harap ya. Dia yang Pak RT tewak ya.
pasantren, umumnya di lokasi pasantren. Ini dia sok aya pengawasan rutinan. Marhabaan. Yasinan sok aya. Tahlilan. Di babakan dia mun aya nu marawat sok tahlil. Nyaul hari nu marawat mau ojo ahad. Kumaha tahlil nu marawat. Nu tahlil mah nu hariru. Da ieu mah tahlilan sesat atuh. Nu marawat tahlil aya nu hirup aludud. Kumaha ngaji di lokasi pasantren teh kararieu. Bu. Ibu. Ngaosna ieu ah semangat. Urang singkat padat melekat tong hilap uih nyana ilmu anu manfaat anu saya berkatena karesek kana udah ieu sok didalahar dahar sok dahar da ngaji mah teh hese nu penting da naik hadir naik ini naik dahar. Pasantren Darussalam berdiri tahun sabaraha? Itu apa lun? Iya milan nuka sabaraha? Nuka 30? Genep. Berarti 36 tahun pasantren berdiri. Semenjak apa sareng mangantunkeun ditaskeun ku Kang Haji Dede? Alhamdulillah, boki wajeng ya PAUD. Pendidikan anak usia dini. Ya abdi gaya PAUD, pengajian aki-aki umal DKM. Sajawi di pasantren aya PAUD, aya madrasah ini, aya TK, aya TPA, aya SDIT, SMP, SMA. Alhamdulillah. Kebanggaan ke ibu jeung bapak kita punya anak. Bu. Semua orang tua mencintai anak, menyayangi anak. Neng nu coba dami naon eta? Neng itu seorang anak dari ibu yang dilahirkan. Nu ngaran indung jeung bapak pengorbanan untuk anak, perjuangan untuk budak, mencintai, menyayangi sampai mati. Awani, Bu. Karaos lu ibu boga budak. Meskipun budak ibu geus boga budak, ibu teh geus kincuan, tapi tidak pudar mencintai, menyayangi anak. Bahkan seorang ibu neng ingat melahirkan anak, melahirkan budak, menjerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, nahan kanyeri nu jadi indung ngalahirkan anak ke alam dunia. Mata neng di pasantren ngahaja supaya jadi anak itu balaga. Well. Yang bahasa anak kakolo teh nyokap kesopan ka bapana bokap. Trojol ku anak wakap. Rek sakola datang di pasantren kesopan ka indung. Dah mama lain uluk salam. Udah assalamualaikum mas, assalamualaikum pak. Ima dah mama, dah papa. Lanjut masih diran, dah diran. Apa tujuan orang tua? Ayeuna budak di pasantren neng mama teh lain tega, anak di Lampung, Cek Wisnu, bukan tega orang tua dilepas jauh ke Tasikmalaya. Demi apa orang tua ingin anaknya saro? Jangan bangga bu boga budak ayeuna pinter nyanyi tapi teu bisa ngaji. Tong bangga mah budak jadi tentara tapi nol tina ilmu agama. Apakah emak nanti bersakarat? Apakah bapak nanti ketika dicabut nyawa ku malaikat rek diantarkeun ku tentara ngan ukur mawa pistol lain maca Quran? Budak ibu teu bisa ngaji jadi tentara mawa pistol bapana keur sakarat kalah nodong tetangga. Saudara, ya naon? Bapak kami keur sakarat bacakeun Quran. Teu dibacakeun mah dibedil sia. Ibu sekarang beri bangga anak bisa nyanyi tapi teu bisa ngaji. Apakah ibu nanti ketika mau wafat rek di deketan ku anak nu bisa nyanyi? Orang cek budak ibu teh, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Tapi ketika ibu boga budak tilu, anak semua di pasantren menjelang ibu wafat, ajal tiba menjemput nyawa ibu dan bapak. Betah mak, mengangkatkan sakarat korojol anak lubang gedena balik ke semoga wudu, maca Al-Quran, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Korojol anak luka dua ke semoga wudu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terojol anak muka tilu teu maca Al-Quran da bapana sieun ngalepaskeun nyawana teu mawa akidah, lepas akidahna ditalkinan ku anak bari disangkeh
mastaka inung jeung bapa budak haleos kana cepil inung jeung bapana bapana tuturkeun kalimat nu diucapkeun ku abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku inung bapa bari kerengkak la ilaha illallah moal aya nulungan jeung waktu harita ketika ke urang tersakarat budak teh bisa ngaji budak nol tina ilmu agama ejah hanyakeun ngan ukur anak dibangga-banggakan dengan harta pangkat dan jabatannya sementara mal agama boro-boro bisa maca Al-Quran teu bisa huruf hijaiyah acan teu hafaleun alif ba ta sakontikeun kaya ibu naudzubillah tapi ketika ibu boga budak bangga boga ilmu agama sanajan ibu loba harta loba dunia teu matak jadi pikiran tenang di alam barza tenang di alam akhirat ngalepaskeun nyawa bari maca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nunalkinan lain tatangga nunalkinan lain barega tapi anak ibu jeung bapaknya lira ngalepaskeun nyawa bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku anak anu soleh alhamdulillah hoyong ibu kitu hoyong pasantrenkeun di dieu aya pasantren ibu ayeuna budak dibangga-bangga moal tina ilmu agama bisa mebeut meulit ka indung jeung bapa ketika ibu ahli ibadah ahli berjamaah sedekah panglobana jariah pangseurna zakat ketinggalan puasa panggetelna tapi ketika anak ibu diantepkeun dina ilmu agama dibangga-bangga dengan dunia dan hartanya ibu kerebetah senang-senang di alam barza dina surga Allah taala minta pertanggungjawaban anak ibu ka Allah ridho indung bapa abdi di surga sementara abdi dina neraka Allah menjawab ulah terido da bapa maneh mah ketul ibadah indung maneh mah ibadah maneh mah gawe dosa jeung maksiat Allah ibu ngajawab ka eta budak tapi budak minta pertanggungjawaban saya kana neraka kuring kana neraka tong nyalahkeun kuring tuh salahkeun indung bapa abdi ngan ukur dibanggakeun dengan ayeuna ilmu negarana wungkul pendidikan di luar agama abdi boga dunia jeung harta diugung-ugung ku kolot tapi abdi teu pernah diwuruk alip-alipan boro-boro maca Al-Quran didudut indung bapa di surga dipindahkeun kana neraka hayang ibu kitu ya uduh keungceuk tingali budak urang pergaulan tina ilmu agama boro-boro masantren sakolah henteu ngaji komo gawe bahasa ka indung eueuh anjing beuh sia malah leungeun ditako kencak atuh di we geuda jeung bahasa ti anjing ari jigan cilok aduh modal disolokan ari minuman keras teu tingalon whisky brandy mention kata itu pimiring jadi PDK PLBM anjing edan di dalahar tapi punten ku budak di pasantren mah moal kitu sabadung-badungna di pasantren budak teh bakal jadi kebanggaan orang tua tapi ketika budak ibu balaga ya Allah minuman keras nulak cangkeng melotot ka inung teu pangalikeun motor dikadek inung teu pangalikeun motor dibunuh bapana ku anakna naudzubillah cerit marat ka langit nyeri hate ku anak leres teu yang namanya minuman keras pun boro-boro loba saeutik ge narkoba no narkoba no kompak narkoba no bala-bala yes narkoba no bala-bala yes oplosan no sitari oplosan no teh botol yes tawuran no taruh yes sablay no sanda yes yes oh makanan punten neng mama neng berjuang kebu tinggali apakah ibu pernah melihatkan kesusahan ke anak kesusahan ke inung mah ya bu padahal neng inung teh ngabelaan anak hayang masantren ngabelaan budak hayang soleh teh belaan anyuk hutang ka inung ka bapak ka tetangga ka jeung ayeuna urang teh teu kabayang di mana rek gantiana nu penting anak saroleh oh boro-boro ibu geus gede budak mah ibu nuju hamil 4 bulan punten bu ari dieu lamun awewe keur hamil 4 bulan sok aya pangajian ngariung 4 bulan aya bedul lila-lila teuing ngariung budak tapi masa jang ge kecangkel atuh baca 4 bulan ieu meuni lila nyalametkeun ecek patuangan hamil budak usia dina patuangan 4 bulan sok ibu teh dah teu kosong atuh duit kudu boga tatangga diriungkeun ajengan diolah hayang pangaca Al-Quran hayang didoakeun artos harita geus
hoyong soleh. Duit geus 2 juta nampak kesolehan anak belum nampak. Betul? Geus 8 bulan ibu hamil 8 bulan tinggal neng isukan neng teu moal kieu wae. Geus 8 bulan mah make baju nu kitu teu puguh. Make baju gamis teu pantes. Jika orang kadut. Oh, maka lapunten Pak. Bukan saya membela ibu-ibu. Hayang boga budak ibu ngalahirkeun budak teh ngeri. Mules. Tapi ngeri tapi hayang deui cenah. Anehnya sok atuh da teh ngeri kumaha atuh Pak. Budak nu dikaluarkeun teh 3 kilo aya masuk 3 on teh saha. Cek bubutunan pamajikan bapak teh rekor urat tegak. Budak nu kaluar mah nya gede nya gondrong masuk mah nya leutik nya gundul. Masih sih lain ke orang dikartian pas itu tuh. Udah ukur menanya yang serena unggul. Oh, gerak ke 8 bulan leumpang ngagean baca hayang dagara bujal hese da bujal nami nu kaharep jemput. Sare nangkuban ka jiga odong-odong juju laeutan. Da beuteung antel kana kasur ai terang jeung suku ngangkang mata ungkluk. Kabadu ge suku pamajikan muter jiga gangsing pamajikan teh. Ya. Oh, nah kitu atuh aja teh. Mata apa sih dunia yang kita sombongkan? Hanyalah apa yang kita wafat ketika orang keselaut nu bakal nyelametkeun. Apabila anak manusia telah pergi ke alam, maka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 bantuan. Yang pertama sedekah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa beban. Bener lah soalnya mau cowok asal salah ngapain lah rek beban rek dosa lah. Ibu bu sok dan budak soleh ibu masya Allah luar biasa. Teboga harta teboga banda sodako tuh bisa dan ibu teboga hartana tapi gaduh budak soleh ibu teboga anak soleh rek naon ibu ayeuna nyalametkeun sok di ayeuna mumpung aya yeuh tempatna mumpung aya jang nyalurkeunna tong nyah kudu niat komo loba tong balaga bikeun sodakohkeun ka Darussalam. Ungut jeung nu ngarti ieu mah boga geulang kalah pamer keur ngajit hayu we gagaro aya nu kitu aya boga kongkorong bedah tanyam hayu diamaikeun ya ceuk mebeut meulit ka akhirat di akhirat kan bakal jadi hisapan. Abdi mah lain teu hayang boga geulang lain teu boga duit da ieu bakal menang ti dieu. Mun abdi masuk mikir boleh teruskeun kalwi tuh lain sombong di ditu di Cineam teh segala kusorangan aja yang ngabangun teh dicekun bapak teh tong ngajukeun proposal teu meunang ka mah teu ridho tah ladang ceramah teh tapelkeun alhamdulillah cageureuh tapi kan ayeuna ge ngabangun menta ka alumni harap abdi mah dicekun bapak tong boro-boro ka batur ka alumni ge tong menta mun dibere we arah mira ku alumni teu mikir atuh aja nya pesantren lagi antep we kieu bangunan teh tinggal dibecut tuh cet mah teh geus kararieu sing atuh balong-balong teh semoga rumasak sok bisi hanya ka ibu isuk ibu maot rek kumaha eta gasip kongkorong lamun cani sodakohkeun mata abdi mah lain teu hayang meuli geulang tadi ge salaki cenah mi besok mah cenah meuli geulang we ladang ti Darussalam atuh ayam cek aja pada mikir 2 kali salaki abdi teh morak keneh bejo sok rek kumaha nasib eta geulang mun abdi meuli geulang ladang ti Darussalam kakarek 3 poe make geulang anyar geletup modal salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawin geulang urang ladang ti Darussalam teu hayang coba awewe dikawin teh si Besti pertemanan yang menyakitkan sok baca alunan kongkorongnya nggak januar bisi isuk ibu mau teh kumaha eta geulang jeung kongkorong lain baca salaki kawin deui mas kawin kongkorong aja coba awewe dikawin ku salaki teh nusuk nyampur senam ka aja digantian loba mana kosong alumni sodakotin balian sedek harta sodakotin mah moal ngurangan ditambah ku Allah ungut sampai jual kokor aduh naon we bahaya jual salaki Allah masya Allah mau barik
Dede. Oh, Bu. Bu. Ikhlas ibu kan dia ngajain. Ridho. Dipaksa. Aya nu maksa. Tapi maksa. Maksakeun urang teh cenah. Terus? Oh, Bu. Deui kabingung kasusah kubarna ngaji. Obat galau ngaji, obat bingung ngaji, para rusing ngaji, bantuan nyeri hati ngaji, salaki leungit teangan mana salaki leungit maca Yasin. Ayo memberi marasul baru urusan aku can bukan duit salaki mere napaka ge 1000 mun disyukuran mah ibu betah bersyukur ada duit salaki 1000 alhamdulillah 10.000 saminggu alhamdulillah. Kecuali lamun salaki 3 bulan usaha teu balik-balik eta mah bacakeun inna atau inna kausan salaki lagi teu maot jangan inna lillahi. Ibu perjuangan orang tua ke anak luar biasa demi apa? Demi anak dihitung tak ku ibu dipentak terugi ayeuna ganti di mana budak geus beunghar pengorbanan ibu. Awas anak-anak yang sudah kaya kehadiran indung jeung bapak moal bisa dibalas hanya memberi tak harap kembali tapi lamun indung bapak ceurik meneteskan air mata ibu pernah menyakiti hati orang tua balas ku nyeri kolot kudu jadi anak naudzubillah tong boro-boro asup ka surga ngameus seungit surga na geus diharamkeun ku Allah. Naudzubillah min apa sareng emak gaduh putra sabaraha almarhum 7 rarukun tingali rai raka betah gitu teu pasirikan ka Haji Dede neraskeun pasantren suka nu itu nu ieu sirikeun mendukung ngarojong alhamdulillah. Nu kitu budak mak ge kudu kitu budak ece oge. Pendidikan agama pasantren osok ibu ke pasantren ngaos putra ibu aya nu di pasantren putra ibu nu masih di SD ayeuna aya cuk teh sina uwi dan suni ayeuna di abdi mah budak teh jam 11 beurang ge geus ngaralik ke sakola SD budak kene da ieu mah jemaah konselat cek abdi ge buat abdi mah teu salah terus ka ibu teh aya putra ibu nu masih di SD ayeuna cek ibu aya cuk susulan Ibu nitip anaknya cinta urang ka budak cinta indung ka anak moal pudar beda jeung cinta ibu ka salaki beda jeung cinta bapak ka pamajikan itu tidak abadi. Kunaon cinta ibu ka salaki teu lila cinta urang masukkeuna ku lain sekat ngejawabnya teh sorangannya salah. Karena Cidede anak mengecek boro-boro ke budak geus kolot ke budak mah ngaah we tapi lecet tingali ka salaki boro-boro ayeuna geus kolot paling dia lagi cinta ka salaki masa tahun tinggal liceu ka salaki mah karya cinta mah pan beda pamajikan ge leceu dicintai ku suami tinggal nikah wungkul Pengalaman pertama ada bogohnya baru-baru pas saya aja masalah kita yang itu tidak dipastikan ayam ki ditahan giliran ayana liwat terpun salaki menit sopan baru-baru itu tuh hayang jadi baru-baru hayang jadi hajakun diupret diwak prepet salaki nanti anjir kenal pot gitu neng nonton lah nah udah nih gelis isukan bakal kolot kasep isukan bakal peot pikir bogoh mana memang baca dunia kita terasa milik berdua makanya saya paribahasa kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie kalau cinta sudah membara tai kucing terasa pedak waduh cek saha anggar we tai kucing mah oh apa lu nih aja bahasanya pernah ngeletak ada nih mata apa tuh cek hasil tuh kami suka pahit ada yang mah yakin hasil ada yang korban tai kucing ya ibu so ibu ayeuna ka budak umun hayang pas saya jeung salaki ulah ningalikeun ngahareupeun budak tapi api we
harapun budak mau masalah kapan ucap angin nungjeng bapak esok dituturkan usaha anak itu mata payunan budak mah panggilan ke suami ke api-api orang teh mesra we mulai harapun anak teh apa siap inung siap berarti kan mau bandungan teh anak siap oh maka kan lucu kali kene-kene ya teteh pulang ke sabung ke pasantren kan lucu kieu teh sok dipepene teh hubilah udah kesina cinta ka Gusti Allah pantas bener yang kami teh la ilaha illallah la ilaha illallah jadi tiupan bari di ciuman teh hubi nabi kusina cinta ka nabi sallallahu alaihi Muhammad imam budak teh di ciuman bari di pelototan wah budak ya rawas betul mah Ciwagut, Cikacet, anak caai nya budak yang ngomong nggak ipuri malaksa ada beli kuku kacet tuh yang anak caai namun misalnya malam orang budak yang ngajawab anak siap supaya lo gitu aja kelakuan bocot budak tijung salaki namun dipamuli pepene bapaknya dikeplukan bujurna ping pong ibu muka sampingku bapak rek di rongkong kita hidungna di dapur bari ngais tempe ngagoreng budak gitu tadi balik ngais budak ngagoreng kita cek hidungna teh satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru cek salah kena tete tengah imah pikitius mau cari bawa hari sang ibu nah guapan boleh teh mun guapan boleh ulah bismillah la ilaha illallah abi mah kitu abi teh tiga bersaudara abi pangagungna kakak nu kadua bebe nu katilu cecep jadi trio ABC AA bebe cecep itu jadi bapak mah mun ngamanggil teh mun bapak ABC dan KB mun ai tatang abdi mah aya ngaran budak teh Jaja Lili Keken jadi lamun digerak teh Jali nek si halus ngaran teh bisi sukan Garung Putra ulah kitu ngaran budak teh istri nama Siti Maryam Siti Aisyah Siti Maisarah kan bae kapanasan jadi Siti Maisirah orang budak teh sayang nami Febri udah lahir bulan Februari dan hari Adi saya Apriliani di bulan April itu bulan Maret tuh bungsu sah Meri udah lain nama Wisnu pantas ada sing jadi tukang ceramah bahwa lagi di ayaran mau balik ciliknya Wisnu mun terus ayain nama Sagel, ya kayak Wisnu Agung ya kayak Wisnu Ahmad Ghazali golongan jalmi lintuh itu kalau mayong kami semua jauh lah kampung jauh kapan gua ikhtiarin lah yang silumun pasel dan tanya jalmu tasil nu deket weh lah kayak maulah jujur ke Lampung ibu soknya abdi mau kapur rujuk diwapan teh kupun biar teh bari kepiran diwapan teh sukro bari mau ngabobong debar macam blender sok apa namanya dibobongnya emut abdi mah emut aja eta diwapan ku inung teh sukro mamoyong cuklok diwapan mau ngabobong coba teh sukro aja cinu inung eta sukro nama bayang diogan ku inung eta sukro nama selotik wapan nama cinu aja eta pantes inung teh bari ngawapan cinu inung teh sukro selotik lah ilaha illallah tamatah budak baheula mah anu sombong ka kolot lamun ngabeuweung ayeuna mah geus blender naon teh di blender oh sakala di blender mata budak lagi muter sirana teh eta teh korban blender ini mah geus modern aya sarung aya mukena baheula mah ibu berjamaah teh urang make samping ditalikeun kana tado nya pernah saya coy mukena baheula mah samping ditalikeun beres salat teh nyeun babangkongan kajuna teh luput teh aya hatur nyahareupeun nomor cepor geuning cara ya ikrong hejah baheula mah di
heja tuturkeun mama cenah be jabar ba sin jersey ya jabar ya hijikeun bapak sia KPSku dal PSku ali PSku sin jabar sa he jabar ha hijikeun kudu usaha dinu tadi hijikeun bapak sia kudu ayeuna mah apa nu kitu nih anu geus ikro ayeuna mah baba anata bitati ayeuna bitati gaya dina ikro ayeuna mah nya nu taya teh BFT aja BFT mah di abdi mah balan cekokom kumaha perbo teh sok ngariung jeung Ceu Imas namun dipimpin ku Ceu Isa jeung Ceu Esi ngariung di Imah Ceu Odah bari araremo kieu ya saya berjanji emok cenah bal barokah ceu dibikeun ladang mami mau ka budaknya pantas budak make molotot Bil Quran anak didik sina cinta Al-Quran sok ibu tuh bisa ngadidikna lebetkeun ka pasantren oh tilu doa anu bakal ibu manfaat maslahat salamet dunia akhirat ti doana anak anu saroleh tong nyaah sodaqoh ceuk tong nyaah ibu mikeun pemujang pasantren tuh tinggal Siti Khadijah bojo Rasul janda kaya itu tuh sombong ku dunia jeung ku harta. Nah dunia masuk matak jadi gogoda dunia enak awewe matak latul hikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah popo jahat banda anak to matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah sing areling kang sok Wisnu sing kuat iman komo lalaki masuk papangi jeung ranjau kehidupan cicikanana Astagfirullahaladzim bahkan bae lah jam Wisnu lah rana-rana ge asal ngeureuh ibadah ngeureuh ngaji rana ngeunah di mana ya rana ngeunah mun ngeunah ge laku kudu mata jadi rana ge bau nah tah ieu ge sarua cep Wisnu oge dijieun mah tinu barokah Allah ya ya karim semangat di pesantren nih semangat izinkan mulai satu prajurit pembela Rasulullah berjuang untuk agama berjuang untuk negara satukan hati satukan jiwa musuh di depan mata sok atuh jurig nyora atuh kapan ari jelema mah dinucakne jurig mah dilupoe jadi itu nu dilupoe teh ngaranna nyumput Allah shalli babarik nengnya banyak ujian banyak rintangan di pesantren teh mau geningnya mau keheul ka santren naon cenah mah santren budug kan bedanya ge garolis apal dak jero nama budug atuh alwi oge di Cinem teh hayo baro barudug santri mah wios neng wajar da santri mah sok budug da abdi ge bisa kitu ladang masantren lamanya bisa ceramah ladang budug kecaprak ceramah ladang budug ladang masantren ngan di pasantren ngalaman budug kan beneng budug-budugnya barorok budug barokah di mana aya budug barokah hei nu terarana tong diubaran barokah sok baca nuker kali gataan tekeun lah barokah kanu ibu budak meni bangga bisa ngaji kakak ngaji dede teh nuhunkeun ngaji atuh nuhun putra ibu bisa ngaos ibu mah teu apal sholawatan budak abdi mah meni bisa turun ka dede buat cenah atur nuhun aja teh loba dunia teh tu berek kiai teh atur satahun sakali mah da terugi beulikeun sarung PHS 1 juta ongko butuh ku kiai ari sarung kiai kudu ti rumah teuing aku dipendenga imaman berjamaah teh ngajungjurigan maka ge lemur abdi mah ibu ayeuna loba kiai jujur
buduk PRT punten urus warga nu arenan ieu Kembala kurang teh asal edan ku Gusti Allah sok ningali Siti Khadijahnya janda kaya teu balaga da maot mah ibu mau harta tuh sok maot mau mobil moal anger we mun maot kurang teh nu dibawa eueuh deui wati amal kurang dan maot teh kurang lain soleh ieu teh ari soleh teh salaki abdi ngaranna Solehudin nah bari baca maot teh kalau rek mau amal salaki abdi ari amal cerek di kamanakeun atuh astagfirullahaladzim makan tadi kita diawali ku kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah neng ayeuna geulis tong sombong dengan geulis neng ibu ayeuna nu keur ngora tong sombong ku ngora lah geulis ayeuna alus awak geus kolot mah tingali eceuk payudara kitu nuhur deui salaki ge boro-boro dikekeupan malam Jumat teh kalah ditapakura ada keung cenah ningali pamajikan teh kalah jiga kunti susu ditoel menit oyak-oyak dibawanang kara kalah jiga ceplok nog nampuya dikenyot kalah nyerahna huntu ibu ge ningali salaki teh kalah rudet ningali rungsing atuh nya kalah keung atuh jiga ranginang bubuk sare calana ti luhur ti handap bau beureum huntu suku jebrat tongong hideung huntu konek eceuk iwati naon atuh eceuk yuk cinta urang ka anak abadi anaon deui cinta abadi cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta indung bapa ka putrana yang menyelamatkan kita hanyalah 3 perkara 1 sedekah jariyah 2 ilmu anu manfaat 3 doa anak anu saroleh makanya persiapkan amal sebelum datang ajal sing loba sedekah jariyah ami salamet di alam barjah sing loba ibu maca sholawat ami menang syafaat tong ninggalkeun salat ami menang rahmat tuh geuning ibu rek ka mana itu rek euy tuh geuning jurig mah tos mintat jurig masuk sieun ku doa mun mata ku hiti payun mah eta teh ngaranna minat saha urang gelar sorban ibu kaluarga artosna untuk pembangunan pondok pesantren kemakmuran di Darussalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Eling-eling dulur ibadah ulah beurang peuting ulah bisina keburu goreng maot ngado borosok di poho datangna teu mere ngagara teu taya salatullah salamu yuna tepakan ala kadia sulillah salatullah salamullah ala kadia habibillah ala yasin habibillah salatullah ala toha rasulillah salatullah mari baca sholawat yuk sodakohna urang bakal tinggi pahala habibillah ala yasin habibillah eling-eling dulur ibadah ulah berang peuting ulah boleh bisina kaburu pae bisina kaburu pae salatullah so ikhlaskeun ibu sedekahna mudah-mudahan sing dugi bocor pahala kasayan sedekah ibu almarhum almarhumah indung bapak ibu sadayana ala yasin habibillah khoren maut borosok di apa datang nante merenya ngageretek kaya tempo ngageretek kaya tempo salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah aya berang aya raja aya
yaumina hada ila yaumil akhirah. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi. Barokah sodako sini selamatkan ibu tina balai, barokah ibu namanya sodako sini tebikeun tina penyakit, sadayana sing sarehat. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, para putra putu apa sareng padi dia sing sarehat sadayana. Iha wa ala alihi wa sahbihi sakali deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sakali didoakeun keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, wabil khusus pimpinan di dia Pondok Pesantren Kak Haji Dede sing sehat panjang yuswana. Karasan Kang Alwi kantos di Cineam hayung didoakeun, abdi gaduh pun bapak pun biang pendiri Pondok Pesantren Al Abror di Cineam hayung disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Karasan ibu abdi ka dieu sareng pun lanceuk suami tercinta, alhamdulillah. Kami sareng pun anak menyerengan, karasan pun anak gaduh bojo gaduh mantu abdi teh ayeuna nuju ka kandungan 8 sasi, insyaallah kaping 2 8 sasi ayeuna sabari nedik bade disesar bade ngalahirkeun. Margi putra nu pertama na disesar ayeuna ge nu kadua lahiran kada disesar deui. Piduana hoyong disehatkeun dilancarkeun disalametkeun pun anak nu hamilna nu dikandungna sareng anu bade dilahirkeunna oge anu bade ngalahirkeunna. Abdi sanes di Pangandaran deui kenapa ibu tos di Tasik sami sakabupaten di Cineam pun anak mau ngiring ka dieu nu di Pangandaran mah beli ibu neng santria santri hoyong ka Pangandaran mangga we ka adikri telepon pun anak. Alhamdulillah da budak abdi macaket ka laut ibu mata jeung Nyi Roro Kidul ge budak abdi mah kapidua teh. Alhamdulillah sakitu panginten ibu. Mudah-mudahan abdi bingah biasa ka dieu diangkeun ku keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, barokah ilmu, barokah sadayana, abdi wangsul ti dieu hoyong nyanak barokah ieu pasantren. Ibu nu kempel ngariung di dieu hakikatna ku Allah dikempelkeun, syariatna ku para panitia, mudah-mudahan para alumni, ketua alumni sadayana keluarga besar Pondok Pesantren Al Darussalam ku Allah sing dikempelkeun jaga dugikeun ka surga. Rumasa urang jalmi seueur dosa wih ti dieu sing dihapunten dosa urang bari kenging ilmu anu manfaat. Buah kaliki mesal di parapatan nitip mun ibu cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an oge maca sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesal di parapatan mun ketua alumni ngaku cinta ka abdi omat sing daek ngaberkatan. Aminan tuh ibu. Kunan abdi hoyong di aminan sabab abdi perlu dukungan. Dukung ku amin babar. Ini masalah duit mah eta urusan ketua alumni itu pan itu ketua alumni lagi nya. Mohon salamina teh Ustaz Pak Ajis kan ada ya Pak Ajis eta bae nya eta ketua alumni ada ari Kang Haji Dede mah teu kudu mikiran naon eta mah kewajiban alumni mata abdi teh kieu teh mah ketua alumni dibayar we syukur henteu we piraku itu dibere duit we alhamdulillah henteu we maknya kan da ketua alumni ge Pak Ajis jalmi eling ieu eling teu Pak Ajis tuh Pak Ajis abdi mah sirik Pak Ajis mah disebut eling abdi mah disebut gelo mata abdi mah rek dendam ke Pak Ajis heula abdi mah nangtukeun eling henteu Pak Ajis kumaha engke mere gede jeung leutikna itu sok kompak mun mere gede berarti Pak Ajis teh eling mun mere leutik berarti henteu gede geus Pak Ajis
Ajis walatra ayeuna mah dipitnah keluarga teh. Kemudian ketua alumni disebut eling, abdi disebut gelo, ustad disebut budug, kiai disebut jurig. Maka komat-komat ka PRT ka PRW urus warga negara. Sekali deui aja gua kaliki mesra di parapatan mun Pak Ajis ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Ajis eta mah tos diaminan keluarga nu hadir di tempatan makan abdi ngemutan. Biar nu atos Pak Ajis abdi ceramah ti kawalu biasana sok diberi oleh-oleh teh mukena nu di bordel. Hapunten Pak Ajis eta mah nu atos. Cenah Pak Ajis teh acan jangan banyak beban pikiran mangawe nurutan kanu atos. Abdi ngajak ngobrol kitu supados aya persiapan. Cimonya jalan Cileuri meuli kupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanes hoyong di panjangan waktos ngatos penyekapan keuna ku paribahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli genteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab lapar mah ieu nu nyebut gelok tadi abdi si orang nyebut gelok hayang ngandahar. Regel gece di aya pasantren abdi dipayun kaluwargi karsana tos almarhum sok emut bageurna emut elmuna karsana Haji Holikin. Ibu terang karsana Haji Holikin dipayun kantos nikah kapun uak rakana pun biang ka Haji Kokoi. Mohon gaduh putra ti Haji Kokoi teh Haji Holikin teh Elis. Mohon ayeuna mah nikahna sareng Haji Iyam. Alhamdulillah pokona mah emut mudah-mudahan Haji Holikin husnul khotimah ilmu nutus dipasikeun ka urang manfaat wabilusus di apa sareng ti mahaji nutus ngantunkeun alam dunia pendiri pondok pesantren Darussalam eta panginten oge kaduwargi abdi di Pangkalan kersana teh Haji Nok Kang Haji Tatang putrana Haji Daman. Oh terang tah jadi dia teh loba baraya gece Haji teh Haji Nok sareng Haji Tatang mah wargi tipun bapak ti Haji Daman upami Haji Holikin mah wargi tipun biang. Alhamdulillah Haji teh Haji Nok Kang Haji Tatang carogena nu janten polisi tapi pensiun bade ngiring umroh sareng abdi dina kaping 25 Februari insyaallah munggahan di Mekah saum di Mekah. Bila ibu koyo ngiring umroh sareng abdi urang munggahan di Mekah urang saum di Mekah sok daftar ngalangkungan Kang Haji Dede mangga aya nomor teleponna di Chef Habib Alwi. Moga-moga ibu sing kanasibkeun tiasa ka Mekah. Amin. Teu cukup ku amin ibu ka Mekah tidak perlu daftar heula. Amin tarik daftar encan. Sok daftar pilih hoyong ngiring umroh Ramadan munggahan di Mekah mangga tiasa daftar ngalangkungan Pak Habib Alwi upami hoyong sareng abdi insyaallah teh Haji Nok Kang Haji Tatang di Pangkalan wargi abdi bade ngiring angkat dina kaping 25 Februari menjelang munggahan di kota suci Mekah menjelang Ramadan di kota suci Haramain Mekah sinar Madinah insyaallah. Sakitu nu kapihatur mangga urang tutup ku doa kifaratul majlis sasarengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.